Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Muhammad Arif Bahtiar. Mi abdi Dea Pipi Elida. Abdi Ade Romansa. Mi abdi Trisanoro Luciana. Mi abdi Evan Saifullah Fajri. Di dieu urang bade ngajelaskeun ngeunaan resensi. Baraya sadaya anu apalkeun eta resensi. Resensi nyaeta sacara etimologis tina bahasa Latin anu bunyina refender jeung recenser. Secara istilah, resensi nyaeta suatu tulisan anu eusina ngeunaan panilaian dina hiji sastra karya atawa karya seni. Contohna sapertos buku, novel, carton, drama, jeung film. Selain miboga tujuanna, resensi oge miboga manfaatna nyaeta anu kahiji pikeun sarana tinambalan, anu kadua pikeun mere gambaran jeung mangaruhan kanu maca eta karya, biasana alus hanteuna eta karya pikeun jadi tontonan atau jadi bacaan. Terus anu katilu nyaeta jadi sarana promosi buku atau filmna. Pikeun sarana promosi buku film. Buku film nu diresensi biasana nyaeta buku anyar nu can pernah diresensi ku kituna. Ieu hal biasa dijadikeun salah sahiji cara pikeun promosi nepi ka eta buku film leuwih dipikanyaho ku balarea sarta leuwih laku di pamasaran. Pikeun mekarkeun kreativitas. Leuwih sering urang nulis, tangtuna bakal leuwih ningkatkeun keahlian urang dina widang nulis. Ku cara urang sering ngaresensi buku atau novel, urang bisa mekarkeun keahlian urang dina widang nulis. Nilai ekonomis, faktana ngaresensi teh bisa dijadikeun sumber pikeun neangan penghasilan. Cara urang sering ngaresensi buku atau film, utamana anu can pernah diresensi, sanggeus diresensi eta buku atau film jadi bestseller.